Ketika Imam Syafi'i kedatangan tamu pakai udeng-udeng, pakai jubah, mawa tasbih, kocrek. Kan anu asli mah tilok di keluar-luar ke tasbih. Ayo mah. Ayak mari kita luar. Imam Syafi'i warawati jelema beureun ahli Allah kieu deui di hari Imam Syafi'i mah. Imam Syafi'i kan sila kieu. Makanya Imam Syafi'i kan gaduh panyawat ambeien. Sila. Ku ngahormat ta eta ka aki-aki besi pinter jasa jeung besi wali. Geus pegel suku. Ditahan we. Ja kieu deui pantas. Beupuhara jadi Imam Syafi'i ya sajam deui bahasana ringsek ke suku ya. Sepegal jasa sakena ya. Ai praknanya ka Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ari qobliyah zuhur si sabaraha rakaat. Berarti bodoh pertanyaan. Geus lah cek Imam Syafi'i ke kula ngalonjorkeun suku heula sakeun. Waduh tuh eta kan lalagaan ngaranna. Kula nu mantak nahan geus sugan teh sia pinter. Mereka dan bodoh dilonjor ke dulu lagi nyawa bodoh berarti tadi aing teh kudu heuras ya suku. Eta bahasa lalagaanana tetep kiai ahli Allah teh sok lalagaana. Kurang lamun jeung Abah Ucu emang teu lalagaan. Masyaallah kula mah geus dataga kuari teu kapopohok. Ahli Allah mah geus pake lalagaan. Untuk kukula sok ditakolan we. Sebab naon eta emang mah takoleun. Nah eta Imam Syafi'i teh kos kitu kaharti geus aing geus kolot kitu nanya qobliyah mah berarti can jero sakeun teh ngalonjorkeun heula sakeun cek aki-aki bu aing dijawab ku lonjoran burung gitu kan sakeun heujeun model sia mah eta kan lalagaan berarti ngukur ieu adab Imam Syafi'i padahal geus nyahueun jelema ieu teh lain pangkat wali jawali maka jahuan ku wali deui lain cuman ada ngan ketika insan keluar bahasa na tetep make adab ketika keluar bahasa bodohna dijawab ku kabodohan deui gitulah Imam Syafi'i di antara nu hebat Imam Syafi'i aya jelema wawalianan datang ka Imam Syafi'i cek manianana sagala rupa ge Syafi'i kumaha hate sanajan urang hebat kan gaya hati teh hebat betul teu bae hate segala rupa ge tuh sanajan urang make jubah ai hate teu beres teu beres sanajan urang teu dahar ai hate teu beres bae urang kadeuluna hebat ibadahna ai hate teu beres bae kumaha hate bae istimewa pokona mah hate tuh cek Imam Syafi'i teh kan urusan zahir mah zahir urusan hati mah hati tiknya beda tuh ari urusan hati mah urusan batin ari urusan fikih mah urusan zahir tuh bisa tetap jaknya kumaha hati jelema mah Syafi'i kuharat emang Syafi'i ya geus teu naon ieu mah lain jawaban jaknya mah kudu dipraktekeun cek Imam Syafi'i kabeneran peutingna aya undangan ngariung diajak ngariung jalanna eta batu mangulu kabeneran Imam Syafi'i memakai sendal anu biasa di Timur Tengah teh aya talian nu nyana kabeneran sendalna rusak sabelah jadi berangkatlah dilewatan kan loba batuan teh nyana kikituan aduh Syafi'i kumaha ieu ye tuh kumaha hate bae ulah hese jelema mah kumaha hate cak dana ieu mah lain hate ini mah nyeri atuh rasakeun ku sia batak ge urusan zahir jawabna kudu ku zahir ulah ku hate waduh cek Imam Syafi'i ieu bae bisa dijawab lamun lain kudu dipraktekeun kitulah wali Allah Subhanahu wa taala ngajawab ka para muridna ka para penanyana aya nu dijawab langsung ku bahasa aya anu dipraktekeun rasakeun geus ya leg-leg hate teh tuh cekna geus teu kuat ya hatena bae nu bersih cek Imam Syafi'i atuh hate bersih ge cenah mah rusak dampal kajeun asal hate mah aduh teu kuat cekna
tuh urusan aurat tuh bisa dijawab ku hate. Urusan aurat mah aurat bae deuk datang ka mana lantaran kuari aya bahasa kieu loh sanajan di jilbab ge aya hatena teu beres mending urang teu make jilbab tapi hatena beres salah jawaban zahir mah zahir atuh hate mah hate oh sanajan kiai ge aya hatena teu beres bae yo sanajan aing mah kos kieu ge make celana pendek hatena bae bersih atuh lain deui kapten ikatan kesebelasan ini tapi teu pernah seri eleh bae iya jelemana tinggal urang bae bengong di bidang perpolitikan nu pinter teh lain saeutik berderet ayeuna teh anu neuk hayang jadi presiden berderet anu ayeuna hayang jadi menteri teu kabaragian berderet nu ayeuna hayang jadi gubernur komo nu hayang jadi DPR mah palinter mejeuna antri harayang jadi nu karariteut kusuma pinter tetapi lamun urang make kaedah Kangjeng Nabi nu kararitu teh horenganan bodoh jaca Kangjeng Nabi mah nu pinter mah lain nu kitu nu pinter mah al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut jelema pinter mah jelema nu bisa nundukkeun hawa nafsuna teu daekeun dibawa ku hawana nafsu teh teu daekeun dibawa sakaba-kaba tunduk nafsu teh nundukkeun hawa nafsu jeung beramal jangsa enggeusna pae eta pinter mentek pas cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu inna aqyasal kayyis saenyana jelema nu pang pinter-pinterna tinu pinter mah at-taqwa jelema nu takwa jadi horeng boga ukuran jeung boga timbangan pinter teh henteu sakadar pinter duniawi ku Kangjeng Nabi teh ditimbang make timbangan syariat lamun aya jelema pinter tapi henteu make timbangan syariat nu kos kitu jelema odob bodoh menang jana jadi presiden tapi teu pake timbangan syariat pinter teh cak nafsuna masyarakat halayak rame nyaritakeun pinter tapi cak Kangjeng Nabi lamun nyana ngajujurung nafsuna presiden tinggal presiden odob teu presiden menteri tinggal menteri boleh jana jadi gubernur boleh jana jadi bupati boleh jana jadi DPR tapi teu make timbangan syariat odob bodoh lamun nu bodoh ajiz ngaranna ajiz lain aziz ajiz jelema anu bodoh nu lemah man atsba'a nafsahu hawa wa tamanna lillah jelema nu nuturkeun hawa nafsuna sanggeus nuturkeun hawa nafsu nyana bersandar ngarep-ngarep ka sorga ka Allah tolong teh goblok jelema jadi presiden teu akur jeung syariat haju hayang ka sorga odog jelema jadi menteri aju nyana korupsi teh tanda nutur hawa nafsu aju ngarep-ngarep ka sorga boloon jelema aing mah nuduhkeun ka dieu boloon lain ka menteri jadi dua dimensi ya bodoh eta nu kitu teh boleh jadi bupati boleh jadi DPR teu make timbangan syariat cak Kanjeng Nabi ieu mah bodoh
jana bimala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ucapan kangge ucapan Gusti berarti jelema jadi bupati teu make timbangan syariat, make hawa nafsu, daek korupsi, maling jeung sajabana. Eta teh nu geus kitu cak Allah bodoh. Geus urang hese-hese kos ka ditu. Negara urang teh dipimpin ku nu arodo. Barodo. Satungtung nutur-nutur hawa nafsu. Ja ari nu pinter mah nundukkeun hawa nafsuna dek jadi naon bae. Wa amila lima ba'dal maut, beramal jang kaditu kaseberang, jang paranti engke urang kaditu ka mana? Kaseberang ka mana ya? Ka Lampung. Ka mana? Odom. Bejeul aing nyebut odom ge. Odom. Gitulah maksudnya supaya sadar, oh kos kitu horeng. Atulah pun diparingkeun ku nu barorodo urang nutur-nutur nu bodoh. Kiai nutur-nutur nu bodoh atuh sarua odogna. Nu bantak ayeuna ku kucuprakan kiai hayu jeung DPR kiai odog. Maja kiai nutur-nutur nu bodoh nya nama keur ngumbar nafsuna. Atuh tayar batak geus gade. Kudu boga timbangan jeung ukuran syariat. Sebab urang bakal kaditu, ka mana kaditu? Tuh. Gitulah urang di malam ieu teh mengenang 100 hari da guru urang anu ku urang kabayang wajahna, kabayang piawaina, kabayang sobarna. Geus jelas kana mah teu pernah nuturkeun hawa nafsu. Kemudian manehana mah ngamalkeun jang kaditu ka alam nu itu. Teu mamrih jam sabaraha bae waktu salat-salat, teu mamrih rek aya eueuh nu ngaji wayah magahan-magahan bae. Wa amila lima ba'dal maut. Tah eta garak jelema pinter kos kitu. Malam ieu urang ngaratus bengenang jelema-jelema pinter. Khususna almarhum al-maghfurah 100 poena kabelah dituna guru sim kuring guru urang sadayana. Belah dituna atuh guruna deui masya Allah etalah jelema-jelema palalinter. Inna aqyasal qais at-taqwa, pang jujur-jujurna tinu jujur, pang pinter-pinterna tinu pinter takwa. Nah ieu santri teh pang pinterna di dunia, pang pinterna mun aya nyaho mah ieu teu dianggap ku nagara teh pajar lain jelema, urang mah pajar monyet. Teu dianggap jelema ku jana mah jenteuy aing mah malaikat nu nganggap ka urang. Sia mah dianggap pinterna teh ku juri. Urang mah ku Gusti Allah. Kenyataanna hadis nu tadi nganggap ka urang monyet nyana, pajar lain jelema. Pajar jelema orang pedalaman Sumatera lah naon lah. Emang ngai bentuknya mah jarore ieu sebenarnya. Mantap ka tempat dilalaku ge. Eta bentuk jarore. Emang nu pinter mah kitu. Nu pinter mah ieu make jas, make can poho. Dibandingkeun liar mah can poho. Hei, lain deui ieu mah teh karung. Pinter nama jelema nu takwa ka Gusti Allah eta mah cekelan ku urang hese-hese teuing. Masya Allah kan. Contoh-contoh jelema nu palalinter tahun 80 Allah ngalahirkeun hiji manusia anu terkenang terus sampai ayeuna bahkan sampai yaumul kiamah terbukti jaga bakal di akhirat. Sosok manusia nu ngaranna Nu'man
bin Saubah. Ialah Imam Abu Hanifah. Lahir di Kufah. Simkuring waktu ke Baghdad ziarah ka makamna. Ulaheun teu milu kan? Sok aju hayang pipilueun. Teu nyarawa. Masya Allah, tahun 80 Hijriah lahir seorang manusia ngaranna Imam Abu Hanifah. Begitu lahir ketingali kecerdasanana, kepinteranana, istimewana, pohar. Urang lamun ngobrolkeun Imam Abu Hanifah di kalangan ustad, kiai, santri geus teu aneh. Sebab ku urang ge osok ditaklidan ketika darurat mah. Di Kufah mah lain darurat ge ditaklidan, di Mekah sebagian mazhab Imam Abu Hanifah. Luar biasa. Kiai kaluar biasa anana emang kumaha? Teu sapira talar hadisna 1 juta hadis. Tah kakara ulu Kidur Jaya maka karak inamal amalu biniate. Eta ge geus sabaraha panggung dipapake. Eta deui tambah jeung irhamu. Eta ge teu ikhlas jeung ngangan berkat. Imam Abu Hanifah teu kira-kira talar hadisna 1 juta hadis. Masya Allah kan. Lamun nyaritakeun Imam Abu Hanifah pohar tidak jihad ilmu. Setelah talar hadis tuluy anjeunna ngaijtihad soal fikih, masya Allah jadilah rujukan saat eta. Eueuh duana manusia nu dipake anutan panutan hiji sadunya saat eta Imam Abu Hanifah. Satu ketika Imam Abu Hanifah teh teu daek ngadahar daging, padahal ka hobina ngadahar daging embe. Orang Timur Tengah kan hobi ngadahar daging embe. Ieu ge hobi ngan eueuh. Atuh hobi tinggal hobi aya eueuh mah teri deui. Jeung meuneun emang beungeut teri nya na. Main kuluhum mah sorangan wae aturan. Tah Imam Abu Hanifah teu daek ngadahar daging padahal umurna saat eta kakarak ge 13 tahun. Teu daek ngadahar daging sabulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampailah setahun. Aya anu pangangguran naros. Hanifah ai maneh teh kapan hobi ngadahar daging? Mun. Kok saat ieu teu daek ngadahar? Asana geus mang bulan-bulan teu ngadahar daging kunaon? Cek Imam Abu Hanifah di lembur teh aya anu leungit embe. Berarti aya pamalingan embe. Geus kulantaran aya pamalingan embe, meureun embe dijual. Lamun embe dijual dagingnya kan dijual kula anti ngadahar daging hasil maling. Geus kula ayeuna emit heula moal ngadahar beusi daging nu didahar ku kula teh daging eta. Satahun ngadahar daging. Atuh pan ieu mah terus bae. Geus jaho ge ieu nang maling, heuh daging mah daging bae teh. Geus bae terus leg-leg bae. Satu ketika aya kiriman ti pemerintah daging, kemudian dipasak. Sanggeus dipasak Imam Abu Hanifah teu apaleun bahwa eta daging di pemerintah. Kemudian nyana dahar ku Gusti Allah ditegor, begitu ngadahar sacomot, 2 comot, ka 3 comot, lek Abu Hanifah langsung seueul. Ketika seueul keluar utah. Geus kautahkeun langsung kieu bae ngahaneng bae. Danya ai ieu daging teh ti mana?
begitu ditanya gorenganan iya anu masakna bebeja daging kiriman ti pamarentah. Masya Allah istighfarna poe eta 1000. Imam Abu Hanifah apa dia mah proposal teh dibere BHS ku bupati teh marah sarua jeung si eta deku coba lamun kahengan Imam Abu Hanifah sakitu hebata bejeuna lantaran kawarwanana Masya Allah iyalah disebut al-qayyis mandana nafsahu nundukeun hawa nafsuna wa amilan lima ba'dal maut sieun ke dihareupeun Allah. Lamun ke di dahar ieu daging kumaha lamun daging hasil menang maling. Kumaha lamun di dahar ieu daging ternyata daging pemerintah eta teh pemerintah baheula. Geus teu kacaritakeun pemerintah ieu. Kapan di Cisokang mah ngabaris ka pendopo. Ngabaris. Kasihan. Iyalah kais bersinar ilmu teh kuwaro Masya Allah dari ieu sosok Imam Abu Hanifah teu kacaritakeun ti awalna panjang mun dicaritakeun ieu mah dicaritakeun warona pohara Imam Abu Hanifah tapi tetep aya lalagaan Imam Abu Hanifah aya lalagaanna kabeh ahli Allah masuk lalagaan ditaros Imam Abu Hanifah Syekh lamun urang ki'i kemudian di lapangan ngahareupna ka mana tuh Syekh Imam Abu Hanifah geus malu batu ulah ngahareupan Baitullah oh mohon kartos kumaha lamun aya pipinding bahasa dia naon hahalang bodoh pipinding mete nyaho ieu budak hahalang bahasa Garut Bandung pipinding ngaranna mun aya hahalang mah kamana ge meunang tetep utama nama ulah cek Imam Abu Hanifah teh kumaha lamun urang di jero cai aju urang silem tayeu mun ki di jero cai aju urang wudu di jero cai ngahareupna ka mana lalagaan tetep memang lah ulah mikiran kos gitu mendingan ngahareup ka pakaian bae cenah jakena besi anu mawa eta kan lalagaan ngaran bari ditinggalkeun ku Imam Abu Hanifah nu kitu bae ditanyakeun ka aing tah jadi lamun nu silem mah diempang dikali geus ulah nyaritakeun ngahareup ka mana deuleu baju bae besi aya anu eta kan lalagaan garana geus ngahareup ka baju cek Imam Abu Hanifah tuh aya lalagaan sarua bae Masya Allah etalah sosok Imam Abu Hanifah kaistimewaanna deui ketika Imam Abu Hanifah mantas pangaosan mapa di jalan aya jelema embung kapangi nyipres ka sisi Masya Allah aya naon cek Imam Abu Hanifah kok jelema teu daek manggihan apakah aing salah apakah terlalu isin atau memang manehanana bendu ka aing di pikiran kunya liwat neuleuh aya keur nyelepet gerakeun ka dieu ai maneh kunaon ieu mani nyilid nyisi embung kapanggih embung paamprok kunaon punten Imam abdi teh pan gaduh hutang oh hutang muhun abdi gaduh hutang pan urusan dagang pan Imam Abu Hanifah mah dagang pakaian ta ieu kulantaran abdi can bisa mayar sabaraha duiteun kara lah saeutik mun duit urang sekitar 7 jutaan oh
jadi mana ku gara-gara boga hutang can mayar haju izin bung kapangi dengekeun ku maneh bebas teu kudu mayar ulah izin-izin aya pedagang nu kitu aya ieu pedagang oplo ieu mah ayo coba tuturkeun Imam Abu Hanifah masyaallah karim ceng ulah izin-izin lamun aceng boga hutang haju hembung kapanggih jeung mama atuh engke kumaha urusan ngajina meureun hembung kapanggih haju teu ngaji ku sebab hutang haju kahalangan ngaji ibadah ka Gusti Allah dengekeun ku aceng mulai ayeuna bebas hutang ulah izin-izin teangan pedagang mun bener kitu malah eta kakaraki aya deui Imam Abu Hanifah teh barang beli ka hiji awewe samping begitu beli sabaraha hargana oh ieu teh cenah 2 dirham cek Imam Abu Hanifah ulah 2 dinar uang emas ulah sakitu tanyakeun heula ka batur kukula mah wani ieu 4 geus cek cenah 2 bae 4 tanyakeun heula ka batur tanyakeun ka batur ternyata hargana batur wani 5 dinar tuh cek Imam Abu Hanifah ulah dimu murah eta kan lamun batur mah nyaho harga 5 dinar kemudian kunyana ditawarkeun 2 dinar mun ku si ieu masih ditawar ku si ieu mah masih ditawar dipaling malah Abu Hanifah malah dibejakeun ulah kitu cek Imam Abu Hanifah kula untung engke didinya ngarumas. Ieu keistimewaan Imam Abu Hanifah teu pernah ngarugikeun batur boga hutang dibebaskeun balanja ketika terlalu murah kumanehna dibejakeun nu aslina ngangeunahkeun ka batur dagang ngeunaheun ka balerea ngaji ngeunaheun ka balerea naon bae ngangeunahkeun nu mantak sinar ilmuna terus ila yaumil qiyamah. Etalah Imam Abu Hanifah Al-Qais tahun 93 Hijriah lahirlah seorang manusia di Madinah Malik bin Anas. Imam Malik begitu lahir luar biasa katingali wajah pipentreunana umur 2 tahun mulai nalal Quran terus di 2 tahun 5 tahun geus rada kataral-talar Quran teh umur 7 tahun geus paseh umur 12 tahun geus menguasai harti-harti jeung rahasia Al-Quran 12 tahun si ieu mah lam yakunil ku ari pohon lam yakunil duit ya coba ya lam yakunil mun teu poho mun poho balik ka dia 1 juta Imam Malik Masya Allah karim umur 16 tahun geus bisa ngahimpun hadis jadilah muwatta 17 tahun geus jadi mufti di Madinah. Ketenaran Imam Malik luar biasa ya Allah ya Rabbi jumlah nu katalar di luar kepala 1 juta hadis lamun ujung anu sajen-sajena 1.500.000 hadis ilah Imam Malik muwatta. Ketika Imam Syafi'i lahir tahun 150 pas kematian Imam Abu Hanifah Imam Syafi'i mah Muhammad bin Idris Al-Quraisy Sami ngan Imam Idris bapakna nyabak ke Syria Syam maka pindahlah ke Gaza di Gaza Palestina lahirlah Imam Syafi'i menang 1 tahun tidinya dibawa ke Mekah tumbuh di Mekah Imam Syafi'i saenggeusna Imam Syafi'i gede 7 tahun talar Quran dengan fasih umur 8, 9, 10 tahun hayang masantren ke Imam Malik ke Madinah. Imam Malik geus ngadenge
bahwa bakal boga murid ngaran Syafi'i. Geus kabaca ku Imam Malik aing bakal boga murid wali. Geus ngomong Imam Malikna di Madinah moal kebel deui bakal datang murid aing wali. Urang mah lain Pak. Moal kebel deui garong datang ka dieu. Tah aya ku di dalam mana. Deres lagi dek ngaji garong-garong ge. Masya Allah eta Imam Malik kacerdasanana, kacaangan hatena bisa nempo pi muridin nu bakal datang. Ya Allah ya Rabbi, murigak mulu urang. Taha makna nyarita ka Imam Syafi'i aya maneh rek berangkat mengaji ka ditu geura siapkeun atuh naon nu deuk diaji. Cik Imam Syafi'i mak kula ka Madinah hendak ngaji kitab Muwatta sebab guru kula di Madinah Imam Malik ngajarkeun hadis Muwatta. Jumlah hadisna 9.000 hadis nu terangkum dina eta kitab Muwatta, maka abdi rek ngalar 9 poe Muwatta di Mekah katalan. 9 eta si otak kumaha teh? Urang mah ieu labziatun menang dibaca 5 wajah bae. Asal keluar bae ti guru jadi 7. Labziatun. Narkib. Geus 5 ge teteng 7 deui. Masya Allah eta otak wara. Nalar Muwatta 9.000 hadis cuman 9 poe. Allah karim. Tanya kumaha mana Syafi'i insyaallah mah. Naon udah diaji Muwatta mah kitabna aya geus aya di otak mah. Iraha malen nalar 9 poe abdi nalar kitab Muwatta insyaallah nu kaliwat. Cak mana boga anak aing mantep ya Gus. Umur 10 tahun 7 tahun talar Quran anu pas sehat pas 10 tahun talar Muwatta. Begitu berangkat ke Madinah Imam Syafi'i datang ke Madinah geus dipapag ku Imam Malik dibejakeun ka murid nu lain. Murid nu wali teh ieu lain ieu. Ieu salah aing atuh kunaon ka dieu. Mesti kejadian. Ya Allah ya Rabbi Gusti Allah eta otak lamun ku urang ditafakuran ya karim. Masya Allah luar biasa amat makhluk Allah dibere kapinteran teh lain lalagan. Al-Kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Begitu ditanya ke Imam Malik Syafi'i di dia diaji kitab naon Muwatta. Kitabna aya alhamdulillah. Di mana kitabna? Geus aya di dieu kabeh. Cek Imam Malik geus aya laporan cenah ti malaikat bahwa maneh mah geus talar. Eta ngomong kitu deui. Parah eta mah bu guru teh lain lalagaan. Masya Allah. Kacaritakeun batu terus we diaji teh kebel atuh gaji jadi talar. Beres ngaji ku Imam Malik dipersilahkan untuk membuka pengajian-pengajian di mana baik. Umur 12 tahun lamun guruna umur 17 tahun Imam Malik ngajar jadi mufti. Imam Syafi'i mah umur 12 tahun. Eta otak ya Allah ya Rabbi Al-Kayyis pinter kos gitu. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aya nu naros Syafi'i ari eta bisa tatalaran jeung hajuh henteu naon kaluar deui eta naon kitu ngaranna ilmu. Kumaha teh bisa kos kitu? Ilmu masa kumaha guru kula Imam Malik al ilmu ad-din. Ilmu adalah agama. Maksudna kumaha? Lamun jelema endek ngupu agama, lamun jelema endek hayang beragama, tingali di mana neangan ilmuna. Sebab agama eta adalah kumaha ilmuna.
di mana neangan ilmuna di dinyalahnya na bakal beragama. Mantap ulah salah guru lantaran lamun salah bae ieu guru agamana bakal mencong. Lamun urang ngaguru lah ti jelema nu bener bakal beragama nu bener, ngaguru lah ti nu setengah bener agama bakal setengah bener, ngaguru ti ilmu nu mikung guruna urang lagi bakal mikung. Ieu modal kos kieu hakekok luluh teu jelas ai ngomong marifat ai duit pamarentah dileg-leg kan ieu maka dua ti orek koros jamun ngarendeng teh cak orang koros tak ka aing tuh eta Masya Allah. Imam Syafi'i sing hade ngucapkeun ieu guruna al ilmu ad-din, ilmu adalah agama. Urang dek hayang luhur agamana kumaha ilmuna jeung di mana nyokot ilmuna. Sing hade urang hayang ibadah haju urang sakola bae terus SMA sekolah kuliah iraha dek bisa ibadah lain jurusan ibadah tamu kos kitu lain jurusan ibadah dek hayang jadi juri di DPR sekolah dek hayang jadi kamangmang di PNS sekolah tapi lamun dek hayang jadi tukang ibadah sekolah jurusan sebab cek Imam Malik ulama al ilmu ad-din agamana deuleu ilmuna tuh urang bae nu masantren can wau jeung Allah kumaha nyana hararese wau jeung Allah tah ieulah Imam Syafi'i boga murid Imam Hambali tahun 164 lahir tokoh-tokoh mazhab nu opat ieulah anu terus datang ka ayeuna mudawan Imam Ahmad bin Hambal nyana terus masantren tapi tetap sosok Imam bin Hambal teh resep lalagaan sarua ngan patuh jasanya ka indung kos Imam Hanafi. Keistimewaan Imam Hanafi teh kumaha? Di antara kapatuhan Imam Hanafi anu punjul langsung diangkat kewalianana ketika indungna nanya ke Imam Hanafi naon mak geus he aju tapi ieu emak keluar di geti aju geus kitu kumaha mak pang nanyakeun coba ke Kiai Abdurrahman oh mangga mak kukulah rek ditanyakeun cicing mah di dieu nanyakeun Imam Hanafi Abdurrahman kula kawakilan ku emak aya naon kita nanyakeun emak kula head geus beres 7 poe ku hari aya deui kaluar tah eta getih naon aseserian Abdurrahman seserian kunaon sari atuh kunaon nanya ka kula ge pan ilmu teh ente pan kula ge ilmu ti mama kunaon nanya ka kula ieu mah parentah emak tuh Masya Allah ieu mah parentah emak lantaran cek emak tanyakeun ka Abdurrahman ih cek Abdurrahman atuh pan kula ge ngaji teh ti mamanya mama kudu nanya ka kula ieu mah ti emak geus sakitu bae emak kula ditananya ka ente sanajan ente murid kula lantaran emak ditananya atuh geus bae ieu mah nanya jawab ka jeung buku mah embung cek ya banyak guru kula ieu mah parentah emak coba lamun si ieu mak atuh nanya ka ditu teh yo gudang ilmu ya Imam Hanafi Masya Allah terbalik Imam Hanafi terbalik Imam murid hayang dijawab ceri Imam Abdurrahman teh ceri Hanafi Masya Allah tuh kalau mau bisa ngejawab tetep imati imah yang boga jawaban kieu atuh geus kitu mama cek mama kumaha ih aya cek mama tuh kitu-kitu geus atuh pang ngabejakeun ka emak kitu geus atuh kitu mah geus langsung datang ka emak kumaha napi cek Abdurrahman jajana jawabna kitu-kitu leuwih teu kurang tetep bae kitu bae Masya Allah mana nanyakeun Hanafi ieu mah supaya jelas
kumaha eta geus ti dituna sakitu mah kula geus tanyakeun sakumaha parentah emak ti harita diangkat kawaliana ku Gusti Allah jadi kutub ku tawadu ilmu geus dibikeun ka murid tapi mana ditanyakeun ka murid daekeun Imam Hanafi mah sakitu sajuta hadis katalan ditananya ka murid dae coba sih cadu aing kudu nanya ka murid teh heula aing Fatul Muin di bulu bitis Alpias di kumis Jamul Jawab mah bulu irung tahun deui aing kuari seperti karar itu Masya Allah Imam Abu Hanifah ronjak ditaikeun kewalianana ku Gusti Allah ku tawadu daek nanya ieu teh ya lantaran nurut ka induk Al-Qais ditanya kunaon bisa jadi kos gitu sih cek Imam Abu Hanifah ilmu teh ulah dianggap sepele kadang aya di kula eueuh di batur kadang aya di batur eueuh di kula ku ayana sakitu kula menghargai ka perintah emak meureun nu mantak kitu ge lain semata-mata nitah asli nama emak teh eta teh kan ti Gusti Allah kos kitulah ahli-ahli Allah nu mantak cek Imam Hanifah lain lalagaan ilmu teh berat mawa ilmu teh ai kaberatanana lain sakadar dibaca lain sakadar disurah tapi berat teh engke di hareupeun Allah bakal ditanya maneh dibere ilmu datang ka mana ku aing ka nyaho maneh geus di ka mana diamalkeun anak eta nu kula di pikiran saking Imam Hanifah urang mah pan teu mikiran engke kuari bae sandanganana DRS doktor profesor dan lain sebagainya diamalkeun mah henteu dibuka kope anak botak sakumaha bol monyet hebat tapi diamalkeun mah henteu deuk nanaonan lagi Bapak Abu Hanifah Masya Allah gitulah Imam Ahmad bin Hanbal nurutna kanu jadi guru kemudian Imam bin Hanbal teh ku bener-bener manehanana nalar Al-Quran nalar hadis jeung nalar bahasa-bahasa ti pujangga-pujangga Imam Ahmad bin Hanbal teh datang ke umur 40 tahun teu kawin ketika ditanya ku indungna dititah kawin cik Imam Ahmad bin Hanbal mak asana neuleuh awewe teh sarua bae jeung neuleuh tatangkala kan bisa begitu bener teu normal lain teu normal mah dina harti eueuh karesep lamun geus inget ka Gusti Allah neuleuh awewe teh ya sapira mah kos kitulah pan urang mah ngaji ka karak watu tanawau ge geus susuratan watu tanawau ya Allah ya Rabbi komo aya daun geus gahara rampang biasa ulah-ulah budak mara ieu ge weaan ge atuh Masya Allah atuh kan teu pantes kolot kieu boga HP ya Allah ya Rabbi memehes da HP hudang hes HP heula leumpang HP teman setia engkau adalah HP mudah-mudahan engkau terbawa ke kuburannya HP sebelum aku mati malaikat munkar nakir akan ku HP dulu cek malaikat munkar dibodem cek wae iya jelema anu belon teh kos ieu teu garagap diri geus kolot masih kan Al-Quran gak dipencet nuluhur lu handap mah susu salah mencet bahaya kos itulah ialah Al-Qais sosok-sosok manusia pinter anu bisa nundukeun hawa nafsuna tertanda bisa nundukeun hawa nafsuna Quran ditalar hadis ditalar berbagai-bagai ilmu ditalar sageusna ditalar teu pernah kaluar deui Masya Allah kulantaran horeganan al ilmu nurun ilmu teh cahaya cik Imam Syafi'i ketika nyarita ka Imam Waqi ngajawab wa nurullah la yuhda li 'asy cahaya Allah moal dibikeun ka jelema nu sok main HP moal bisa caang hatena Imam Syafi'i urang lamun ka Mesir aya maqam Imam Syafi'i
memehna makom imam wake guruna tuh di Mesir maotna lamun Imam Ahmad bin Hambal mah di Baghdad, Imam Hanafi di Kufah, Imam Malik di Madinah. Ialah sosok-sosok manusia anu pinter nuku urang kuari dijadikeun mazhab wajeun kuku bahagia moal kaluar ti dinya jauh teuing urang lamun numpo ka para madzhabul arba'ah belah dieu bae nuku urang sok disebut-sebut guru-guru urang lamun guru urang di dieu Abah Haji Yusuf Kataji kacipta ku urang katawatuana almarhum almaghfurah sami Kiai Haji Rafi'i ilmu teh kaciri itu kaciri teh tawadhu tara nyirikeun ilmu sakumaha Imam Malik di papatahan ku guruna sanggeus tatalar sejuta hadis dijieun kitab Muwatta salah satu guruna awewe Ibu Hurmuz diantarana deui guru-guru nu lainna meujeunna ilmu anjeun teh Malik tapi hiji awas ucapkeun ku anjeun la a'rif mun ditanya la a'rif sakitu bae masterna teh lain dibere baju jubah lain dibere topi anu aya buntutan teh masterna teh Imam Malik teh dibere awas ucapkeun la a'rif nu mantap loba bahasa saya tidak tahu ketika ditanya abdi teu terang ketika ditanya abdi teu terang apaan ari ieu mah teu nyaho ge ka dieu ku aing ka dieu ku aing teu nyaho ge masyaallah ayo ka dieu nya aing geus kolot teu bisa kos kitu acan sotoy ya nyahoan ya Allah ya Rabbi kis-kitulah ahli-ahli Allah di antarana Imam Syafi'i deui ketika Imam Syafi'i kadatangan tamu make udeng-udeng make jubah mawa tasbih kocrek kan anu asli mah tilok di keluar-luar ke tasbih ayo ayak bari ge jelema Imam Syafi'i warawati jelema beureun ahli Allah geus kieu deui di hari Imam Syafi'i mah Imam Syafi'i kan sila kieu makanya Imam Syafi'i kan gaduh panyawat ambeien sila ku ngahormat eta ka aki-aki besi pinter jasa jeung besi wali geus pegel suku ditahan we ja kieu deui pantas beupaara jadi orang sampai ya sajam deui bahasana ringsek ke suku ieu sepegal jasa sakena ai praknanya ka Imam Syafi'i ari qobliyah zuhur si sabaraha rakaat berarti bodoh pertanyaan geus lah cek Imam Syafi'i ke kula ngalonjorkeun suku heula ceuk waduh tuh eta kan lalagaan ngaranna kula nu mantak nahan geus sugan teh sia pinter paregaran bodoh dilonjorkeun heula kieu nya bodoh berarti tadi aing teh kudu heuras ieu suku eta bahasa lalagaanna tetep kiai ahli Allah teh sok lalagaanna kurang lamun jeung Abah Ucu emang teu lalagaan masyaallah kula mah geus dataga kuari teu kapopohok ahli Allah mah geus pake lalagaan untuk kukula sok ditakolan we sebab naon eta emang mah takoleun nah eta Imam Syafi'i teh kos kitu kaharti geus aing geus kolot kitu nanya qobliyah mah berarti can jero cek ngalonjorkeun heula cek cek aki-aki bu aing dijawab ku lonjoran burung gitu kan cek heujeun model sia mah eta kan lalagaan berarti ngukur ieu adab Imam Syafi'i padahal geus nyahueun jelema ieu teh lain pangkat wali jawali maka jahuan ku wali deui lain cuman ada ngan ketika insan keluar bahasana tetep make adab ketika keluar bahasa bodohna dijawab ku kabodohan deui gitulah Imam Syafi'i di antara nu hebat Imam Syafi'i aya jelema wawalianan datang ka Imam Syafi'i cek manehanana sagala rupa ge Syafi'i kumaha hate sanajan urang hebat kan ge aya hate teh hebat teu bae
tuh sadajan urang make jubah ai hate teu beres sadajan urang teu dahar ai hate teu beres bae urang kadeuluna hebat ibadahna ai hate teu beres bae kumaha hate bae istimewa pokona mah hate cek Imam Syafi'i teh kan urusan zahir mah zahir urusan hate mah hate cek nya beda tuh ari urusan hate mah urusan batin ari urusan fikih mah urusan zahir tuh bisa tetap jaknya kumaha hate jelema mah Syafi'i kuharat Imam Syafi'i geus teu naon ieu mah lain jawaban cek nya mah kudu dipraktekeun cek Imam Syafi'i kabeneran peutingna aya undangan ngariung diajak ngariung jalanna eta batu Manggulu kabeneran Imam Syafi'i mah make sendal anu biasa di Timur Tengah teh aya talian nu nyana kabeneran sendalna rusak sabelah jadi berangkatlah dilewatan kan loba batuan teh nyana kikituan aduh Syafi'i kumaha ieu ye tuh kumaha hate bae ulah hese jelema mah kumaha hate cak jana ieu mah lain hate ini mah nyeri atuh rasakeun ku sia batak urusan zahir jawabna kudu ku zahir ulah ku hate waduh cek Imam Syafi'i ieu mah bisa dijawab lamun lain kudu dipraktekeun kitulah wali Allah Subhanahu wa taala ngajawab ka para muridna ka para penanyana aya nu dijawab langsung ku bahasa aya anu dipraktekeun rasakeun ku sia leg-leg hate teh tuh cek jana geus teu kuat ieu mah hatena bae nu bersih cek Imam Syafi'i atuh hate bersih ge cenah mah rusak dampal kajeun asal hate mah aduh teu kuat cek tuh urusan aurat teu bisa dijawab ku hate urusan aurat mah aurat bae deuk datang ka mana lantaran kuari aya bahasa kieu loh sanajan di jilbab ge aya hatena teu beres mending urang teu make jilbab tapi hatena beres salah jawaban zahir mah zahir atuh hate mah hate sanajan kiai ge aya hatena teu beres bae yo sanajan aing mah kos ge make celana pendek hatena bae bersih atuh lain deui kapten ikatan kesebelasan ini tapi teu pernah seri eleh bae iya jelemana kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nuku urang dicaritakeun jelema-jelema kayis jelema-jelema nu pinter anu urang teh nuturkeun aranjeunna terlalu jauh ka madzhabul arba'ah maka guru urang bae ieu urang nuturkeun almarhum almaghfurlah Abah Haji Rafi'i akhlakna nu hese ilmuna mah gampang urang disadap urang nuturkeun almarhum almaghfurlah Abah Haji Yusuf di dieu ilmuna mah gampang dicoret ku urang tuluy ditulis ku urang tapi akhlakna nu hese teh lamun Imam Malik jaritakeun ngaji teh 20 tahun anu 18 tahun belajar akhlak 2 tahun ngan belajar ilmu 2 tahun belajar ilmu geus kasadap kabeh tapi akhlak 18 tahun sakitu hese Imam Syafi'i nyaritakeun 12 tahun 10 tahun pake ngaji akhlak teu kapanggih-panggih ilmu mah babari diaji ditalar tapi ketika ngaji adab jeung akhlak ieu lah nu hese nu katingali ku kula guru kula diantarana Aang Baden di Picung hese jasa akhlak eta hese ilmu nama jababari atuh lamun ngaji bada maghrib minajul abidi terus buka kita nyiwak rapi sila a'udzu heula sakumaha maca Quran bismillah dibaca sajam tita'aun maca bismillah ka maca sabaris ke dilugotan utawi jeung iku dalalaguna beres kakarak dihartikeun sabaris sajam eta nu hesena adab jeung akhlakna hudang geus angger we setengah 4 burutak di imah tuluy mawa lampu cempor make jas anu hideung anu geus label teh terus ka
musola kukula sok dituturkeun datang ka ayeuna hese neangan sosok nu model kos kitu istiqomah di samping guru-guru anu lain ilmu nama babar lamun urang nyaritakeun ilmu syamsiah kudu jubat secara ilmiah babari nu hese teh adab sedengkeun sinar ilmu lain ku ilmu ku adab mun nyaritakeun Imam Syafi'i tentang adab Imam Malik tentang adab Imam Hambali Hanafi kabeh tentang adab hati-hati dengan adab ieu guru urang sadayana almarhum Misbugu Abah Haji Yusuf Nukuari Abah Haji Rafi'i katingali ilmu nanti biasa baik tapi adabna henteu pernah loba omong teu pernah codeka teu pernah nanau ngajar baik Haji begitu ngaji ka Cilongok lapora kukula diulah Abah Haji ulah tuh lah ngaji ka dieu seri bejana ngaji deui minggu ngobrol dek ngaji dibejakeun ulah ngaji ka dieu Abah Haji batu ya kolot kula bae lah jeung Ki Nurjaya begitu tak ngaji teh kebengeunang di takolan mah gitu jeung takoleun panjana mah teu jarek ngaji bae aya carita impian geus masalah mantap terus datang ke akhir hayat teu dibejakeun ka sasaha moal kukula nyana ngimpi mantap kajung haji ka ditu gitulah sosok almarhum almarhumlah Kiai Haji Rafi'i bahkan anakna pernah dibawa ka Cilongok hayang kabeh di dieu ye ngaji ngan hanjakal teu betah oh masalah ngaji di mamana ge ngan ieu mah kacaritakeun nyana ku tawaduna jeung teu loba omongna mantak ketika nguburkeun aya nu hadir lain lalagaan jeung lain sambarang kula ge ngarasa kataji jeung aneh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah al-kayis jelema pinter korenganan mandana nafsah jelema anu bisa nundukeun hawa nafsuna wa amila lima ba'dal maut ngamalkeun jangka belah ditu ka alam barzah jeung selanjutna dimimitian ku urang sebagai santri janusara kolak mah mayoritas ieu mah keur carita mayoritas urusan kaditu mah urusan Allah loba anu tadi sakola diangkat jadi wali ge aya polisi ge polisi anu tadi dia polisi diangkat jadi wali aya ai nikahkeun teh mah benernya jadi wali mujmir geus kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang ulah leutik hate lantaran urang mah lain berpatokan ka pujangga-pujangga barat pujangga-pujangga nu ayeuna aya di urang mah berpatokan ka ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam koreganan nu pinter mah inna aqyasal kayis cek Abu Bakar Siddiq adalah at-taqwa lamun jelema anu puang bloon-bloonna ialah al-khian jelema anu khianat urang jadi jelema tapi mengkhianati diri urang jadi anak ngakhianati urang sebagai anak anu jadi bapak urang jadi santri mengkhianati diri urang kanu jadi guru urang jadi rakyat mengkhianati tetapi timbanganna tetap timbangan syara lain sakhianat khianatna mentak loba jelema kuari kiai dikiaikeun horeng pengkhianat kiai sebabnya itu make aturan timbangan syara dikiaikeun secara zahir horenganan nyana pengkhianat kiai kos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina pangaosan malam ieu supaya urang ngopi nyonto ka madzhabul arba akhlakna jeung adabna luhur teuing belah ditu nama nu belah dieu bae guru-guru urang mun eta tulisan bisa dipotokopi mantak naon atuh urang motokopi akhlak-akhlak guru-guru urang kumaha coba leumpangna kumaha coba salatna kumaha coba adab-adabanana eta nu kudu dikopi teh sing hade lamun nyaritakeun tentang murid ka guru guru ka murid geus teu kawadahan lobana para ulama-ulama ieu mah ala kadar guru urang bae nu aya di dieu malah salah sahiji murid Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hambal nyana selama 40 tahun teu pernah salat sunah teu ngadoakeun ka Imam Syafi'i selama 40 tahun terus-terusan bahkan anakna nu ngaranna Abdullah Naros abah
ya abah sih eta ngadoakeun bae ka kasape masa pesa guru abah kok terus-terusan didoakeun teu maot guru abah lamun nekakeun maot mah beuh atuh hese ceng kanyawan teu maot mah kumaha abah lamun boga masalah aju dihadiahan sok mere beja ya Allah ya Rabbi nya rampung batur mantak ulah dianggap bahwa guru urang teh maot lamun urang nganggap guru urang maot urang moal aya adab tetapi lamun urang nganggap guru urang teu maot pinuh ku adab terus bae hadiah terus bae kiriman hanya Allah nu maha uningan mantak jelema nu luhur ilmuna nu muncar ilmuna pasti selalu nyana teh berhubungan jeung guruna terus-terusan macakeun Fatihah terus-terusan macakeun zikir teu kudu dibeja-beja ka batur hanya dirina lah jeung Allah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi nu jelas jadikeunlah diri urang jelema pinter nu sakumaha ceuk Kangjeng Nabi yakni ciptakeun takwa di diri urang piceunan hawa nafsu jeung beramal jang sabada maot cara guru-guru urang anu jelas guru-guru urang geus pasti jasa lantaran tingali dina akhlak-akhlakna. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqlaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyuna al-amirun faradun abar fi qawlila min wala na'ami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqlaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli yawmin minal awali muqaddami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami na'am sara tayfu man wa farqani wal hubbu ya'taridul ladzi bil alami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim amin tadhakuri jiranin lidhi salami
mazajtada man jara min muqlatin bidami ya rabbi bi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Urang sadaya terutama para santri mudah-mudahan diberi bararta, diberi daraek ngajina, diberi terbuka hatena, diberi manfaat, dijadikan ahli ibadah ku Gusti Allah di akhirat. Urang babarengan jeung guru-guru urang jeung bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq.